Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Junita dari kelas akuntansi B. Saya ingin berpidato tentang Sumpah Pemuda. Dinten ieu urang sadayana ngemutan Sumpah Pemuda. Hiji ikrar suci ti para nanoman Indonesia di zaman baheula. Aran jeunna ngahiji, mopohokeun sagala rupa bedana. Sareng janji pikeun hiji lemah cai. Hiji bangsa sareng hiji basa Indonesia. Samangat kahijieun ieu pisan anu jante kunci kemerdekaan. Urang salaku generasi penerus, tugas urang nyaeta ngajaga sauna semangat ieu tetep hutang. Di zaman modern ieu tantangan urang teh banten nanging bekekat persatuan sareng kanyaah kalemah cai tetep relevan. Hayu urang jadikan Sumpah Pemuda sanesngan ukur kenangan tapi jante semangat anu nungtun langkah urang. Hayu urang teras berkarya berprestasi sareng ngajaga persatuan demi Indonesia anu langkung sae. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.